lantaran mual bohong Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teliti kembali. Ternyata ku barisan Kristen, ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam. Begitu aya seorang doktor di India meneliti Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa, Taurat ge sarua aya. Begitu diangsongkeun kaget jangan. Ialah keistimewaan penelitian ahli agama di urang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali terus Injil, Taurat dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat wallahu a'lamu bimuradihi. Gusti Allah ngamimitian maka ya ayyuhalladzina amanu kajelema nu iman. Ahok mundur. Iman ka Allah nya nama jeung reng-rengan Ahok. Urang nu iman asup ka ayat eta. Tak loba pejabat kuari di Jakarta dongeng ka kula memeh gubernur nu ieu mah aya kaindahan saetik sering kunjungan ka masjid ka majelis taklim ka pengajian pas gubernur nu ieu can pernah kunjungan ka majelis taklim deuk naon nya nah hayang disundatan sundatan bisa jangan. Wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipardukeun ka aranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan. Besi majarkeun jang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu. Ternyata puasa mah umat nu bara heula ge di syariat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud, dan selanjutnya kaditu puasa mah aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa. Hewan mah komo nu ngaran kebo, boro-boro beurang, nya nama di kandang na bae ge ngunyem bae. Eta kebo bari depa bari nangtung teu pernah eureun kebo mah. Nah manusia ge mun bari ngaji ngadaharan keneh bae ngopi eta ge sarua jeung kebo eneng eta ge sarua deres teu pati gede teuing pelen mah gede eneng ieu mah geus mun di luar aya nu bari ngopi toel sia eneng. Kehebatan hewan teh hampir seluruh hewan karar itu baik. Terus banyak tuan hewan mah tanpa pamrih. Manusia ge lamun terus banyak tuan tepati aya beda atuh jeung hewan-hewan nu sejen. Jangan bedakeun
manusia jeung hewan ieu secara tabii watak gurizyah adalah ku puasa. Ngabedakeun antara manusia jeung hewan secara filosofi mah akal, fikir, mantek lama. Nah, urang teh ku ari mayedek dibentuk ku Allah supaya bener-bener jadi manusia. Maka tiba heula puasa mati zaman Kangjeng Nabi Adam. Terus Kangjeng Nabi Idris, terus Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi kadieuna, terus Sulaiman Daud, terus datang ka Kangjeng Nabi urang, ieu instruksi puasa mah aya. Sababaraha profesor meneliti, sababaraha doktor meneliti, Jerman, Amerika, Prancis, aya bahasa dina Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Coba di Injil mana instruksi puasa, coba di Taurat mana instruksi puasa, coba di Zabur mana instruksi puasa. Ternyata di Injil eueuh, di Taurat eueuh. Nyana kaget. Dokter meneliti eueuh ternyata. Laporlah ke profesor Islam, disengsarikeun ku profesor Islam, ku doktor Islam. Lantaran moal bohong Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teliti kembali. Ternyata ku barisan Kristen, ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam. Begitu aya seorang dokter di India meneliti Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa, Taurat ge sarua aya. Begitu diangsongkeun kaget jan. Ialah keistimewaan penelitian ahli agama di urang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali terus Injil, Taurat dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Mun nyana ngabejaan eueuh berarti Injilna tahrif. Lain Injil asli. Ketika baca Injil asli aya. Geus kajeun teh mah sakadar carita. Urang mah deuk aya deuk eueuh teh mah urusan nyana. Urang mah kitabna Al-Qur'anul dina Al-Qur'an aya instruksi puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, sementara Allah ngainstruksikeun puasa, urang kabehan bunga. Aya parentah puasa teh bunga jasa. Teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam. Nu mantak bunga, Masya Allah. Ketika bukana jeung rujak, indah jasa. Indah jasa. Peuting teu eureun-eureun nyatua. Eureun ngees bae. Saur pohara jasa. Dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan jahatan keneh bulan puasa. Ya, eta kan ku bunga berarti. Bunga. Bunga kedua kali engke dek lebaran meuli sapatu. Meuli sendal, meuli baju, kolot-kolot boloon. Lamun urang bungahna kuno karar itu eta mah bungahna bunga hawa nafsu. Lain bunga ku eta bunga teh kulantaran bulan Ramadan teh pinuh ku rahmat, bulan Ramadan teh pinuh ku magfirah,
Masya Allah Karim di bulan-bulan biasa mah Allah biasa memperhatikan anak sakit itu nabaik, tapi di bulan Ramadan mah datang ka Allah amanat ke bulan Ramadan. Hei Ramadan, awas, iya mah bener-bener bulan anu ku aing sangat dimuliakan. Ulah sekali-sekali mana nyatat kagorengan ka umat aing. Ulah dicatat tuh goreng-gorengan bagus baik. Masya Allah, orang dia kaget jadi akhirat. Artinya kaget nonton TV nggak penting catatan awal. Karena neraka mah tetep sih. Itu gede-gede penghormatan Allah terhadap bulan suci Ramadan. Hiji jelema tilok salat bulan-bulan biasa mah, tilok ibadah tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi. Nyana make pakaian nun pakai karesep ku nyana salat nyana puasa biasa baik. Jadi nyana mah satahun ngan bulan Ramadan doang ibadahna. Asal geus Ramadan sawal kan itu apluk-aplukan deui. Segitu bae teh nyana mah. Nah ditanya, isi aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah. Wow, bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho. Ngadenge aing ti kiai-kiai mantak aing sok mabok Ramadan tutup, aing sok zina Ramadan mah henteu aing mabokna mah geus tilok salat aing Ramadan mah salat geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang. Aing mebungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah Allah teh ngahampura manya aing deuk dihampura teu bungah mantak aing mah bungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah pinuh ku rahmat pinuh ku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing satahun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal paeh di bulan Ramadan. Paeh kaimpi ku ahli Allah ditanya, Aisyah kumaha di jero kubur, pertanyaan alhamdulillah selamat cek kan. Itu penghargaan ti Allah geus dibere surga. Nu bener sia. Eta sebab boga amal naon? Amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan. Disambut song-song ku nyana jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan. Ta eta teh langsung di kuburan bisa ngajawab di akhirat geus disadiakeun surga. Geus bejaan ka urang lembur. Bejakeun ka urang lembur cak kiai ge di Cilongok geus bulan sejen mah Allah sia deuk apruk-aprukan ge. Asal Ramadan bae kitu geus. Geus kitu bae geus pokona mah. Pokona sia bebas asal Ramadan geus bebas. Bener kan bisa kiuci, tanyakan gitu kan itu kaki uci. Nggak pokoknya bebas, beta. Nginahin pan, mantep jasa, masya Allah. Guys orangnya alhamdulillahirobbil alamin. Nah, yajibu shaum Ramadan biadi umrin khamsah wajib dilaksanakan puasa bulan Ramadan di mana geus aya salah sahiji perkara tinu 5. Hiji bikabani Sya'ban 30 yauman istiqmal tanggal hiji bulan Sya'ban teh salasa nurutkeun cek hisab kopi. Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo ngahenen karena sejero taeta istiqmal garangna bikamali Sya'ban 30 yauma. Geus sebab bulan Islam eueuh 30 hiji pas 30 tingali malam 30 can hilal sikmal ke hiji. Nomor kedua biruyatil hilal kadeuleu bulan sabit hilal bulan sabit aya qomar bulan purnama
hilal bulan sabit. Nah neule bulan eta ge sarua wajib ngalaksanakeun puasa ku sebab ru'yatil hilal jangsa ti hakim madra'ahu di hak jelema nu neuleuh sanajan fasek nyana neuleuh nyana pasek wajib bae puasa sebab cek Kangjeng Nabi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yawma. Cek ahli bilagah mah bade istikhdam sebab liru'yatihi balikana hilal Ramadan aftiru liru'yatihi Syawal. Cekak yang Nabi puasalah marane kabeh liru'yatihi sabada neule bulan sabit Ramadan. Bukalah marane kabeh liru'yatih lambi mada ba'da sabada ningali kana hilal bulan Syawal. Mun teu kadeuleu fa in gumma mendung misalna alaikum fakmilu iddat sya'ban 30. Istiqmalkeun 30 poe. Dua nomor katilu bisubutihi tetepna hilal yakiman lam yarahu bi adli syahadah bagi jelema nu teu neuleuh kana hilal urang di lembur eueuh nu neuleuh per kabupaten ge eueuh nu neuleuh hanya ada beberapa gerintil nu neuleuh hilal ngangsongkeun nyana ka qodi diterimalah ku qodi dengan dalil-dalil dasar-dasar anu otentik maka qodi memberitakan untuk umum bahwa besok jatuh tanggal 1 Ramadan dengan terlihat hilal oleh Fulan bin Fulan di daerah anu. Nah, etalah wajib puasa. Ieu nu sok urang dilaksanakeun. Hiji kudu jelema nu adil, adilna adil syahadah, lain adil riwayat. Nomor kedua syahadahna kudu syahadah hisbah karena Allah la marjua biha thawabad dunya. Ulah aya muatan-muatan gaji, muatan-muatan dibere, muatan-muatan organisasi, muatan-muatan politik. Ulah aya ieu mah syahadahna kudu bener-bener hisbah. Jalan di Indonesia kos kieu. Sebab di urang ayat tim ru'yat digaji. Ketika digaji lain hisbah, ketika lain hisbah boro-boro ahli tasawuf, ahli fikih ge geus teu narima. Ai kudu dibejakeun terang-terangan mah kos kitu. Kudu nu bener-bener lillahi ta'ala. Ulah aya unsur-unsur muatan organisasi NU kieu Muhammadiyah kieu mawat maneh masing-masing geus lain hisbah nu kos kitu. Utusan ti berbagai partai aya jangan dukung ngaluhurkeun partena masing-masing hitunganna ge masing-masing lain hisbah nu kos kitu mah teu meunang diandel kos kitu mah kadenge ku ceuli sia eta kos kitu. Kuduna syahadatu hisbah tim bisa dibentuk ulah dibere duit ye cenah aing mah embung leumpang antepkeun kana mabur nah kudu dibere duit bang kana aya unsur-unsur. Nah di Indonesia nu tim diterima ku nagara lantaran aya plot nu di luar tim sanajan bener nyana kerda Allah teu diterima geus menyalahi aturan. Geus menyalahi aturan, gas sabodo kula mengan sakadar nyaritakeun doang. Dek nurut sia kanu kos kadar itu los. Os pokona. Ngabimbangkeun umat. Teu beres sama kos kitu mah.
kudu karena Allah ulah aya nanaon ieu mah memehna geus diberitakeun. Waduh masuk tim ru'yat lumayan ya. Ada berapa? 3 gitu ya. Geus beres. 2 3 kaopat bi ikhbari adli riwayah aya berita ti jelema nu adil caritaanana mausukin bihi nu kaandel caritaanana eta mah endek menusuk hati ngabenerkeun atawa henteu nu jelas aya berita ti jelema adil caritaanana bahwa ru'yat telah terlihat, hilal telah terru'yat, wajib puasa. Atawa kitu ghairi mausukin jelemana teu kaandel cuman asup ka lubuk hati. Dalil-dalilna dengan jelas, ucapan-ucapanna dengan jelas, padahal mah ieu jelema ucapanna biasana mah teu kaandal, tapi saat ieu mah urang percaya, bisa dipercaya, wajib puasa. Nomor kalima bizanni dukhuli Ramadan, sangkaan asup bulan Ramadan bil ijtihad, dengan ijtihad biman istabaha alizal, bagi jelema nu keliru. Aya jelema di penjara can aya informasi kumaha-kumahan nyana utang hitung sorangan di jero penjara, ternyata cak hitungan nyana poe anu puasa teh wajib ngalaksana. Atawa di gunung sorangan bae informasi di kota di negara nyana hirup di gunung sorangan bae, ijtihad lah hasil ijtihadnya na wajib dilaksanakan puasa. Atawa di kutub baheula kuari manggeus eueuh anu teu kasorang ku informasi ieu mah keur carita kuari maka kutub-kutub informasi terus aya, wajiblah puasa. Merka opat man aftarazan nugurut jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung. Biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya, lalai bae bisa dipercaya. Kuari mah boro-boro lalai, jelema geus bisa dipercaya. Lalai teh jadi ukuran. Kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum abah. Lumpat keluar. Aya naon, Pak? Deuleu lalai geus keluar jangan. Kula nungguan we kieu tah. Di kaso teh pan kasona mah awi banget. Asal geus keluar bae set bae laporan. Geus bah, geus tong-tong. Eta bisa gitu. Eta bisa kos kitu eta. Hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah. Sia eta santri aya bae. Asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok. Laporan, bah geus bah. Kek. Ieu mah lain deui bah ye. Aya santri teu beres ya. Bener bae mau pangitik nyana. Emang santri mah kos gitu. Santri mah di pondokna tilok beres santri mah. Tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta. Heran itu kula sok didongengkeun bae tah santri ke Holil teh anu maling gedang teh. Atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui. Wah gua da asa-asak ya. Wot laporkeun ku lurah pondok. Aya nu maling gedang. Saha? Cipulan. Panggil ku Ki Holil. Panggil gedangna bawa. Bawa situ. Bawa. Carekan ku nya. Nolong gedang kamu. Nolong paya kamu, lain gedang paya. Aduh, Ki Holil pohoan. Habisin sama kamu. Habisin. Belah. Dibelah. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua. Bijinya juga makan. Waduh,
nyana ilag. Waduh, jibari cerik nyana. Diusir deh. Pulang kamu. Pulang nyana. Datang ka imah jeung pondok. Santrina breg loba jasa. Boh kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh. Aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya. Nya maling gedang. Dilaporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Yana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai, ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Yana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Si aja sejen aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bebeja deh. Yai, saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa udah semua orang. Tahu enggak orang lo? Udah ambil semua ya, sebab besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya lain mah. Cilaka ieu, lain deui urusanana. Tuh, horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz, ieu budak teh bakal jadi pikiai. Eta dibere gedang teh seakan-akan putuh. Nu mantap siki-sikina titah dibeakeun, ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu. Tuh, mantap lamun aya kiai mere dahareun, geus langsung leg-leg bae. Putuh ieu mah kajen hukum lagi. Ngan syaratna teu meunang menta. Teu meunang menta. Ngan yai menta putuh. Ya, batal kos kitu mah. Teu meunang. Coba kiai ge teu sabere-berena, teu sabere-berena. Tuh, di dieu baheula ya, di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa. Kebeneran aya lauk di masjid aya lauk. Langsung diteuri we ku jalan. Betik letik. Eta langsung bisa ngaji. Langsung ieu santri di dieu zaman Abah langsung bisa ngaji. Terus nyana soroganana rapi dan lain. Aja kita balik boga santri biasa. Boga santri. Masya Allah. Tak mantak besi urang manggil lauk si kadet. Putuh eta. Iya tuh moal ki prawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak urang kiai urang teh jadi kiai lah urang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi nu urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan ada ya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we dah nu kakana teh tah jang sia belos cenah teh aing mah teh hayang di dahar ki prawira duana tok Masya Allah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti cakina teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia cakina teh tah mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dieu nu Badung mali bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri Abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran Abah nyurah putuh taya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji
aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan teh ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup keneh kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara urang mah tapi nyantri biasa hirup keneh moal dibejakeun ngaranna nya sok ngaji seribu moal salahnya ieu weuy lalakon keur carita di darieuna bararadung biasa teh santri kuari hirup keneh boga santri seetik ngan boga sakolahan tan nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-timpan baheula mah bilik ti beurang keneh kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawirid lampu letik pan aya lampu tempel mah geus bisa letikeun asal asinar bae diragakeun kunyana di luhur blek ka kahanna langsung ditubruk di dahar ajana seseureun mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia. Ini padahal putunya gede segede gini. Dihareupeun nyana seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh teman-teman. Atuh teu bisa ngaji jata mah tilu Badung. Lain putuh tama kos itu. Batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada. Emang babaturan bloon jasa ye. Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah ditu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ganyawan kunyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun nya leumpat di dinya kene potong. Masyaallah eta nya kanta. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh apa pondok teh gang gitu tah aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah. Nu eta bata nu ngamangi pocong geus maot. Keur can maot tah kula sok asal kapagi bejengnya rame aja sarta ngobrol. Nu mantak rame nyin popocongan jeung kula. Jadi eta kan mangi pocong namanya sorangan. Jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong. Kula mah karunya barang nu leunjana lumpat di dinya bae. Ye kasih sae jelema ieu. Aja ku kula digitueun teh bohong teh. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah. Ternyata ka dieu aya pocong di tengah. Wah, jangan suka gitu lu ah. Allah. Kareng pocong bener. Atuh kula ka dinya ngagoler nyana. Eta lalakon baheula kos kitu. Sangar di dieu sangar. Guys, pun dicaritakan di dia sangar lain nalagan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dia. Loba. Nah, ieu lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib, ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyawa, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kelima laman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata
kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Syaban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada nya wajib qada kan geus teh kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah maningan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodanya sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus ieu teh tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entek digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocoran leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah beuh masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyaq urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingsrek kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtul shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head sarwiti puasa berbayat batal wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz sekadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe taun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari atuh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka sawal haram dia ngabatalkeunana tuh selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah 2 macam
hiji bukaku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak besi anak teu sehat udah deuh na ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyah na wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan naik turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kabayan sia lintas ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo kana teh ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun kumitohana eta kebel nyana teh ngojay set kabayan sia keur naon keur ngojay silem atuh ngisang we embung tiris tolol deh coba ai silem daek aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun be kabayan mangesna eta be non gara gitu menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan mah aya kos kitu mah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar ku nyana we brek diragaji ku nyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tereh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya halu atuh dibagusan ku nya halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyehil we dijieun pakai nyehil teh sagede cehil kieu bae keur nyehil mitohana datang wan bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitohana goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badena jadi segede gitu bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah tuh hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah jadi tekan kabayan poal eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikasirieun we kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan teh nya wajib qada nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ye
kurang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga kodoaneun kodona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung tahunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodona mah sabulan mah 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal kitu bae. Lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 60 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah. Kamu balik jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah. Ayan wajib fidyah doang teu wajib qada. Aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah. Deu qada iraha tuh coba cager deui. Aki-aki tah geung pidyahna ge poe eta bae. Poe eta bae geus. Poe Sabtu datang ka magrib pidyah. Poe Minggu datang ka magrib pidyah. Cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae yeuh. Bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae. Jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngancan kewajiban sanu nyaho menang 2 poe pae ai ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajibna mah eta bae tah nu nyana teu bisa puasa. Nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah iyalah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah. Gitulah cara-cara puasa. Puasa nu tadi dicaritakeun encannya waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tungguan ru'yatna. Tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat. Masya Allah menurutkeun cek hisab qot'i sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun Hijriah 1437
1437 bagi 8. 1437 bagi 8. 14 bagi 8 hiji kali 8 8. 14 diambil 8 6 turun 3. 63 bagi 8 7 kali 8 56. 63 diambil 56 adalah 7. Turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti ahad poe naon ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun hayang nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Berwah, Puasa. Nu ke-9 kan tuh. Nah, mun hayang nganyahokeun kos kitu babari, kolot baheula mah kos kitu tah. Babari itu 9 tuh kan. Nah, kuari ti Muharram Rebo Kemis. Cokot Jumat hiji. Tas Jumat naon? Sabtu Minggu. Cokot Senin, tas Senin naon? Selasa, tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis. Picen Jumat berarti naon? Sabtu Minggu. Tinggal Aduh babari. Ya. Sekali deui. Nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah tina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus bae rumus keneh cokot hiji eta mah rumus bae rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opat teh Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 kitu ngitungna kuari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadi Awal Jumadi Akhir Rajab Berwah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan eueuh derajatan doang eueuh derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa aya rumusna aya 3 jalan aya mah ngan sajalan lamun Masehi mah aya 3 jalan moal talar kudu ditulis matalar ke kudu ditulis sama tek zat bae anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus eta setahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi di blok almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual begitu di dalam teu hayang teu hayang kunaon fotona bloon terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari nyawa derajatnya kudu pakai sulam teu kudu maka derajatnya maka sulam makan kudu dihitung atau pakai Ibnu Satir kudu dihitung mantap cek abah teh cek abah ya siapa make ngitung keneh
atah gitu. Aing panas dikitu-kitu tah. Kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak, ai pra kadituna dihina jasa. Kudu dihitung-hitung kene gitu. Make ieu bae sih, hitung derajat. Aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak. Ngaji bae ka mana bisa henteu. Aing embung dikitukeun tah. Abah mah galak gitu mah masyaallah. Aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak. Tuh Mang Anu nyahoeun abah ge. Hirup kene mah disebutkeun. Tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna. Nyahoeun tadi. Bari hirup kene hirup. Hirup mah disebut ko. Ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh. Aya jago teu palakna. Kumaha tuh bah ngitung derajat? Kieu ngitung derajat bae. Set. Ya, kudeuleu ku sia. Irawa sabaraha? Atuh 5, bah. Cak sagenep. Bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun qad sia kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron saya mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik atuh datang ka imah puyang henteu sia henteu teh babari tah sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kahandapna seg di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus horbo Muharram Safar Mulud cek tadi adukeun tek poe anu nen eueuh derajat tadi hitung di dieu coba tuh cenah kiai sapi sapi atuh aing nang mahal ngaji dihitung doang dihitungna kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyahokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok mislet perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa Masya Allah karim puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masrubat wa an liqa'in saifin lahar muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti beurang ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar teu nginum teu jima eta puasa syariat jadi bae geus kos puasa syariat geus puasa syariat mah asal teu dahar teu nginum teu jima ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri celi pake ngadengekeun musik ngomong sadaek-daek leungeun cukal cekel kana berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima sebab teu mah puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat disebut puasa umum nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus ayum sikan jami al baihil muharramat wal manahi wa zamaim
nyananahan tidak nu tadi tedahar tenginum tejima syariat dipuasaan kunyana beteng dipuasaan kunyana zakar dipuasaan kunyana dahar nginum beteng di samping eta deui mata milu puasa cili milu puasa irung milu puasa, sungut milu puasa, lengan milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah kan. Masya Allah kan. Ayum sikaan jami'al doi. Nahan tina sakabe anggotana mata, celi, irung, sungut, lengan, suku al-muharramat, wal madahi, wal jama'i. Tina nu diharamkan ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan, puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan, hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh geus kieu bae wadaw. Kunaon cak pamajikan garacung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Ketika kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta. Puasa sia tah. Lah cuma kiai ge kos gitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah iya di jero teh di puasaan maka fakulluha yubtilu shauma tariqah ieu ngabatalkeun puasa tariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muaqqatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa tariqah mah goer muaqqat muabad ngaranna pijami umrih geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasa. Mun nyana ujub batal puasana, mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan. Osok barahan jasanya nama. Aing geus datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam cek. Ya Tuhan, ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan. Walakin ja'iatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Oh, masyaallah, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan.
mana mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cak Kangjeng Nabi dipikir jana balik deui ka imah langsung wa adat di baiti hadiu pe di imahna nyana tapakuran ke ya aing puasa cak yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba kunci kunya lawang puasa terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi Waalaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam nah ini jayatun nasaimatun abdi ieu lapar tur abdi puasa sedaqti bener anjeun terus nyana nitah fa amara lah bi taat nyana nitah ka sahabat bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka nyana merenung bae jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa ke horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan ya Allah ya Rabbi mantak sing ada ieu ngomong nunggu sekolot mah nyawa datang nyahon teu kan ka puasa deui ya datang nyahon teh ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh ya nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahr loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mantak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga mantap cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa manu aing mantap lamun sayang kalem berarti geus lain aing deui puasa manu aing berarti lamun sia takabur lain aing deui puasa manu aing awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa manu aing ulah di aku kusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajiz bihi aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong makasih geus lain nu aing deui lamun sia yang kalem ku batur basa lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiron wa batin Allah karim nemantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara urang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah resmen
jasa kajelma anu nahan nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu serakah, kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat tersenyum. Nu mantak jihad, perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan, ieu. Satahun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka meuneun geus. Pokona di imah TV begedean. Pan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir. Ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masya Allah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robayatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ye doa na pohara jasa ye. Bisa sekali hebat ya. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin. Wala uridu minad dunya illa ikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robayatul Adawiyah. Urang teka panggih jeung Siti Robayaana teka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan yang mau. Di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh. Loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Robayatul Adawiyah iya tah di Basrah aya kuburanana, di Basrah aya, di Mesir aya Robayatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robayatul Adawiyah. Tah, ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robayatul Adawiyah. Talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar. Ke datang ka imah talarnya. Babacanya pihartieuna na ieu. Mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir kabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatihi lil mu'minin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh. Abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin. Abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deh yang mal dibaca kan ini. Mal mah doa teu kira-kira saja dah. Tadi dah mandek ditalar aja kieu mah wah senang ngawarung bangkrut aing. Tadi dah resep bae jaknya lah hayang lah sakana. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mau poho ka Gusti sebab dunia mau cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira ta ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Oh, sih teman di surga batu mangga. Teman nu kos kitu mah malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek ieu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah.
Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus sudah digabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ieu mah ka anaknya ulah cek sugan eta ieu mah kata tangga ulah naon sebabna begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh ka tatangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing jeung kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tatangga susah kajeun penting ka sorga anak susah masalah sakena penting mah ka sorga pemikiran anu geus eueuh duniaan saeutik-eutik acan nyana mah mun neuleuh tukang karung nyana mah jarijin jariji sama aing sakumaha neuleuh teh kebo cenah aing Allahumma ya qadiyal hajat ya Allah sakitu bae abdi bae teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hate tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik wa imsakus sir an mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah beusi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah Allah bae iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat piti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cak Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan yang berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikeun ka manusia tapi manusia embungeun hayang ka aing bae sareng gitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang ieu ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut pilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala puasa umum puasa khusus puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat mah meureun lain bagian urang tamangis timur salin jeung nabi aya para aulia Allah urang minimal eungkeut puasa thariqah mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syai'il ju ngan sakadar boga lapar doang